Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan Mitra tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui Mitra neraskeun anca garapan anu katuna carios kalayan judul Si Bujil. Dongeng anu dikarang ku Ki Leuksa kalayan diropea deui sareng didongengkeun deui ku Mang Barna. Urang neraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Sok kabarayun sadayana. Mitra kaum dangu hanca nu katuna waktos dinten kamari teh digumpulkeun kakait bawa ka dieu kabeh urang jual ku urang euy. Lumayan sabaraha kiloan tah. Bener. Si Bujil ngagugu manehna nari kakait nu diantelkeun kana genggerong Mang Ujer terus mulungan kakait nu ngayang dina taneuh. Kabeh dicokot anu diiwalkeun. Geus dipupul kabeh terus ditamrukeun hareupeun Mang Ujer anu geus teu bisa walakaya. Balad Sahmidi carolohok. Hatena beuki kekerot, beuki peot nenyo pakarang geus dirampas. Teu aya nu wani maju caricing we bari nenyokeun Mang Ujer. Anu ngahep-hep ari panonna buncelik. Saha ngaran sia? Hayo jawab. Ujer. Ujer munur. Ujer. Pokna bangun hararese semuanya. Syukur Jer. Ayeuna bejakeun ka anak buah si lain. Kudu taluk kitu ka dewek. Kajaba lamun hayang bae sok maju ka dieu. Rek dia anteur ka akhirat ku dewek. Sok ngomong sia. Cek Mang Dasma bari terus ngarobah gerakna. Leungeun Mang Ujer diparilitkeun ka tukang. Teu bisa hojah sabab suku ditunyel. Leungeun dicekelan. Mang Ujer bebas ari ngamekan mah. Ti corona longsong teu nyeri teuing kawas tadi ngan rokaya. Bahaya mah anger wae. Mun manehna hojah, Mang Dasma pasti ngajejak cecekolan. Nu akhirna bakal namru. Hayo ngomong lah kalak kacolok sia. Cek si Bujil. Ampun keheula. Gawat siang ada gua naon ke jeung keheula. Buru Jer sia, jari munur. Cek si Bujil. Mang Ujer rara tereret. Ana breh baladna geus anggang eueuh anu wani deukeut. Sarta kabeh geus lemor teu aya anu nyekal bakarang. Mang Ujer sedih asa teu percaya kana eta kajadian. Lantaran balad sakitu lobana tepi ka eueuh dayana. Tapi da kanyataan kitu kapaksa kudu narima. Betul-betul wayana kudu tarima sabab urang geus ka deseh teu bisa walakaya taluk weh. Ulah hayang riributan kajaba lamun maraneh geus teu hayang babarengan jeung Mang. Kitu cek Mang Ujer nitah taluk ka anak buahna. Sahmidi ngahuleng nu sejen colohok. Da hatena mah eueuh anu satuju kabeh ge hayang neungeul ka si Bujil. Hayang mulangkeun ka nyeri tapi eueuh jalan. Malah makalah kapiheulaan babar.
Aing hayang nenyo buktina lamun taluk kudu diuk kabeh. Lamun tetap nangtung hartina moal taluk kapaksa batur sia rek dicekrek. Cek si Bujil ngomong bari ngacungkeun peureuh. Manggas ulah loba pikir, kabeh taluk. Cek Mang Ujer maksa ka baturna supaya taluk. Nya akhirna mah buruk-brek Daryuk ngagugu kana pamenta si Bujil. Kabeh nganyatakeun taluk teu bisa hoja. Kubari geus kieu Mang. Takolan wae kitu atawa podaran kabeh teu manting. Kejil ulah rusuh teuing ieu urang tanya manahna. Ya urang tanya manahna nah hari kumaha gahayangna. Lamun talukna bener mah urang hampura. Ngan lamun taluk bobodohan mah urang bawa ka polisi. Urang asupkeun ka penjara. Cek Mang Dasma bisa pisan ngomongna nyingsieunan ka balad Mang Ujer. Atur reuaseun Mang Ujer oge. Ujer. Naon sababna si Laing rek nyilakakeun ka dewek? Sok jawab nu bener. Anu jujur anu sanyana. Sok jawab. Sanyana kuring mah teu aya niat binasa, teu hayang ngaguna sika ka sasaha oge. Tapi pangna kuring nyieun tindakan kitu bongan anjeun geus nyiksa ka salah saurang dulur kuring. Saha dulur maneh nu geus disiksa ku dewek? Pan si Sahmidi. Manehna lapor magarkeun teh kungsi dicabok ku anjeun jeung direbut pacabakan. Oh. Edanya anu jadi sababna teu nyana. Teu sangka horeng teh delitan geuning jeung maradukeun jelema teh. Urusan sakitu tapi ka digegedekeun. Dewek mah teu rumasa nyiksa, teu rumasa ngarebut pacabakan. Pan lega Bandung teh. Loba runtah mereka mana bebas. Moal aya nu ngahalangan. Eta mah bongan we si Sahmidi sombong. Adigung ditanya sebener-bener kalaka ngaleleceh ka dewek. Nya wajar ditampiling sakali mah. Bongan bibirna celemeng. Sikapna pangkuh judes. Mun someah mah adawa boga rasa rumasa. Moal dikukumah aku dewek oge. Cek Mang Dasma bari tetep nyekalan leungeun Mang Ujer. Da cek si Sahmidi mah kitu. Sira ka dieu si Sahmidi. Dewek hayangnya bengokna. Sahmidi, maju euy. Mang Ujer melong ka anak buahna jeung aya nu nangtung horeng Sahmidi. Nu kungsi ditampiling ku si Bujil. Kalayan teu talangke manehna maju ngadeuketan ka Mang Ujer. Tapi barang geus deukeut dipegatan ku si Bujil. Bagus, cukup sakitu. Tong deukeut teuing sia. Cek si Bujil. Reg Sahmidi eureun. Di korona lok-lokan amek nyedek tanaga bidek. Beungeutna katararada geuneuk keuheul meureun tapi teu bisa magar kumaha. Baru masa eleh jajaten. Sahmidi, geuning kitu euy bejana si Laing anu salahna. Tapi nabet maradukeun, nabet ngaliarkeun tali saeuteul ari si Laing. Ngaliarkeun tali saeuteul kumaha nah hari Mang Ujer kalaka nyalahkeun ka kuring. Eta cek batur. Maneh nu mimitiran nyeun gara-gara sabab batur mah teu rumasa nyiksa jeung teu rumasa ngarebut pacabakan. Daek medu. Tah si eta nu nampiling ka kuring teh. Cek Sahmidi menyuka si Bujil. Dewek rumasa nampiling maneh. Tapi da bongan ditanya kalah ka ngahina. Saomong jeung adigung. Mun maneh someah mah atawa daek ngajawab anu wajar, moal dikukumah ku dewek oge. Cek si Bujil namalang bari morotot. Kumari kitu Sahmidi. Mang Ujer mencerong. Mun kitu carana Mang Ujer mah berat keneh ka batur batan ka kuring. Geus we kuring mah rek kaluar tina perkumpulan moal ngahiji jeung Mang Ujer. Bongan Mang Ujer mah babari ka pangaruhan kalaka
bela kadengen-dengen geuning. Cek Sahmidi manehna teu sugema ngadenge kekecapan Mang Ujer. Atuh meuningah ulang Mang Ujer teh teu sangka rek menang jawaban kitu ti Sahmidi. Padahal maranehna teh geus hirup babarengan anu kacida lilana. Babarengan ti memeh menang usaha. Da tadina pada jadi tukang jajaluk, tukang baramaen anu kacida na langsana. Ari ayeuna geus boga usaha rada meusan, kalah hader aya pasalia paham, sasatna pabentar paham ku ayana kajadian ieu. Sahmidi, maneh ngomong naon? Mugus Mang, teu kudu nanya deui ayeuna mah kuring rek init, rek misah. Moal ngahiji jeung Mamang. Anggap kuring geus eueuh hubungan naon-naon. Cek Sahmidi terus malik nukangan Mang Ujer. Anu saterusna pok nanya ka baturna anu sejen Sahmidi teh. Hei batur-batur, Mang Ujer geus jalin janji berat keneh kadengen-dengen batan ka anggota. Taina kuring rek ikrar sarta sakalian ku sararea. Menta disaksian ku sararea. Ti mimiti detik ieu, kuring geus lain anggota perkumpulan anu dipingpin ku Mang Ujer. Kuring rek misah sorangan, rek mandiri, rek pindah neangan lahan anu sejen. Sing saha nu sahate jeung kuring, mihak ka kuring mikarunya jeung ngarti kana hate kuring, hayu urang babarengan, urang pindah jeung kuring. Di antara aranjeun anu keur diuk, nu rek milu ka kuring geranang tung. Kitu pokna tanes jeung Daria, jiga nu nya gede pangharepan yen rek aya anu maturan. Tapi mata kaget saurang oge eueuh nu nangtung. Ngandung harti eueuh anu satuju kana sikep Sahmidi. Puguh we Sahmidi teh manis sepa jajantungna ratug hatena sedih. Tadi nama pangdawani nyarita kitu teh dumeh we geus kabaca. Yen baturna loba anu sahate jeung manehna. Tapi ayeuna kanyahoan geuning loba anu teu sahate. Loba anu teu satuju. Jek bisi aya nu rek milu ka si Sahmidi. Sok tuturkeun tah si Sahmidi. Cek Mang Ujer. Anger eueuh anu nangtung. Ngandung harti eueuh anu sapaham jeung si Sahmidi. Atuh beuki reuaseun we Sahmidi ya teh. Beungeut nu tadi sepa jadi geuneuk bakat ku amek. Tapi amek nyedek tanaga midek luk tungkul nincak asa teu napak. Sahmidi, jig wae rek misah mah. Mang mah moal ngahalangan. Mang ngadoakeun muga-muga maneh sing meunang pagawean anu leuwih hade, leuwih nguntungkeun batan nu ayeuna. Mang moal ngahalangan. Mun maneh rek misahkeun diri, ngan Mang teu satuju kana sikep maneh anu pengku judes jeung mawa karep sorangan. Cek Mang Ujer tanda senaker. Sahmidi beuki era teu ngomong deui leos init. Babaturan ngaharuleung eueuh anu milu nyarita malah si Bujil jeung Mang Dasma ge teu ngomong. Kabeh paneuteup melong ka Sahmidi beuki lila beuki jauh, akhirna les teu katenyo. Renghap Mang Ujer narik napas jero terus tungkul ngarumasakeun jadi patalukan. Ari Mang Dasma teu tegaeun nyok kitu mah. Sabab geus kanyahoan nu jadi ulon-ulon pangacouna teh Sahmidi. Ayeuna Sahmidi geus init atuh geus eueuh pasualan naon-naon. Mang Dasma buru-buru ngalesotkeun leungeun Mang Ujer. Sagala rupa pasualan rengse geus eueuh anu perlu dipikirkeun. Tadina urang teu wawuh teu boga urusan naon-naon. Ayeuna ge kudu bebas deui, teu boga urusan naon-naon. Anjeun bebas rek kumaha-kumaha oge. Ngan hampura kuring kapaksa nyieun tindakan kieu, da bongan anjeun ngabahayakeun kana jiwa kuring duaan. Kitu cek Mang Dasma. Ngomongna kitu teh bener-bener jeung hate. Teu geuneuk, teu maleuk-meuk, teu aya gantar kakaitan. Mang Ujer ngalakeut teh hatena reuas kareureuhnakeun.
cacakan lamun maneh nu pangheulana ditampiling disiksa atau dikumaha bae ku Mang Dasma meureun pangrugina teu aya urusan naon-naon bet milu patelak. Tah calokotan deui tah pakarang maraneh tah kuring mah teu butuh da geus boga jig bere ka usaha malah. Cek si bujil terus masrahkeun deui ka kait anu tadi geus dirampas. Barad Mang Ujer eueuh anu wani nyokot tetela KBG nurut kana parentah Mang Ujer anu dijieun kokolot ku maranehna ngan panon KBG melong ka Mang Ujer kawas nu menta putusan. Mang Ujer suur ti bener sayana urang teh teu boga urusan naon-naon jeung nu duaan ieu teh ye teu perlu memusuhan dasar nasib ongkoh kuduna mah urang teh silih eledan silih tulungan silih bantu loba balad loba kakuatan tapi nari urangnya kalah melak bini pacengkadan kaci da salahna ieu tak ayeuna da nu nyieun bibit kasakit geus init urang mah ulah kabawa ku sakaba-kaba tindakan anu salah urang omean maraneh kudu menta dihampura kitu cek Mang Ujer. Jung kabeh narangtung paheula-heula muru ka Mang Dasma sungsong ngajak kasalaman. Ari Mang Dasma teu loba pikiran atoh we nu aya atuh giak naker narima nu ngajak sasalaman teh dipapag ku paroman anu marah-maing. Ampura kuring Kang cek ijawan bari ngajak kasalaman ka si bujil. Dihampura pisan Yi cek si bujil bari banyo nu sejen ge gupgap sasalaman kabeh bunga jeung lugina saeutik ge eueuh rasa ciceup ilang sirna sapada harita nya tungtung nama jadi wawuh silih tepungkeun silih bageakeun. Mang Ujer bungaheun pisan enyo kitu teh sabab anak buahna nurut kana omonganana hartina sapamadegan geuning najan pakaianana Rudin pagaweanana kawilang basajan malah teu mustahil aya anu nganggap hina tapi ari sikep jeung pribadina mah aya keneh anu hadena bisa milih kalakuan anu halus jeung anu goreng. Mang Dasma bungaheun deui paroman marah-mai lah langit ceudeuh mega hideung ding garulung kita tadi parun poecan bijil halem ceudeuh jiga rek hujan tapi hate kuring mah bengras bunga asa manggih baraya anyar ye nya bener kuring oge bunga ngangi ari kieu mah ye cacak lamun teu aya kawijaksanaan boa geus kumaha urang teh nya parang siang geus seder tarung akhirna mata kerugi sarerea temal Mang Ujer sarua ngarasa bagjana. Keur kitu hiuk aya angin paralak hujan kaayaan beuki poek. Papadut turun kawas di gunung Mang Ujer ngaringe. Anak buahna ge semua bingung tapi Mang Dasma mah tetap tenang. Teu kudu bingung da boga keur ngiuhan. Ayo urang ngiuhan heula. Urang bari ngobrol silih tukeran luang jeung pengalaman. Oh nya ayo dak pindah kana ieu euy temal Mang Ujer. Atuh sarerea paheula-heula muru kanu ieu nu kabeneran rada lega tempatna teh tapi da lobaan najan lega ge anger we pasedek-sedek da puguh sawer. Hujan beuki gede mani ngagebret kawas anu dicicikeun di langit. Mang Dasma jeung si bujil teu pajauh sejen nyocok pasedek-sedek hujan anu ninggang dang daunan kuat kaseah ngaguru kaayaan teh jadi poe. Aduh nah wayah kieu geus hujan euy pantes we da usum hiji atuh ngan susah urang usaha ye matak pogag ari usum hujan mah nya ada moasalilana moasalilana hujan gaya raatna atuh jang. Ieu teh rezeki matak subur kana taneuh, moal susah kana cai. Wah nya
urang sakalian ngobrol ieu mumpung aya kasempetan. Ieu hujan urang cokot hikmahna. Hujan teh cai bisa mareuman seuneu, tiis matak seger kana awak. Atuh saja bati kitu ku ayana hujan urang sararea jadi eureun digawe. Hartina henteu usaha, ulah aral ulah dipake hariwang. Anggur mah kudu muji syukur kanu agung. Tah ayeuna urang mangpaatkeun ku urang. Cek Mang Das mah bisa naker ngomongna. Kabeh nu aya di dinya ngabandungan kalayan daria. Ya mangga tapi kumaha ngamangpaatkeunana ye? Ieu Mang Ujer, mun urang pengkuh nyekel hirup badi tertutup hartina tara daek alewoh. Tatanya kanu ngarti tara daek silih tukeran pengalaman. Asana hese kana maju lila kana mekar sarta moal motekar. Kulantaran gitu, sawaktu-waktu mah urang deh perlu ngayakeun riungan. Terus badami sawala silih tukeran pengalaman, silih tukeran pamikiran, supaya bisa silih seblok ku kanyaho, silih asih ku pangarti, silih tambahan ku pangabisa. Eta kabeh pikeun kamajuan urang sadedea. Ayeuna aya kasempetan najan Mang Ujer sabaraha kanca geus diniatan rek usaha, tapi kulantaran kapegat hujan akhirna jadi nyocok di dieu. Ngariung kumpul. Ieu waktu urang gunakeun keur ngalaksanakeun nu disebutan bieu. Sae tapi ngabahas naon ye? Mang Ujer satujueun pisan. Manehna ujug-ujug resepeun we ka Mang Das mah teh. Malah nu sajen oge sarua ngabandungan kalayan daria. Ulah mikiran nu jauh teuing. Urusan dunya, urusan batur masing-masing geus aya bagianana. Urang mah urang mikiran kasusah urang we. Anu keur jadi pasoalan urang sararea nyatana kasulitan dina widang usaha. Cik kuring hayang ngadenge naon pangalaman Mang Ujer dina hal ieu. Nah geus manggih kangeunahan dina usaha mulungan runtah teh. Nah geus aya anu bisa ningkatkeun taraf hirup. Nah geus aya nu bisa ngarobah nasib secara jelas. Adawa kumaha? Mang Das mah melong ka Mang Ujer sejen ngarahuh bangun anu seunggah. Memang urusan orang mah ngan sakitu. Nyeta mikiran nasib, mikiran cita-cita hayang hirup sarua jeung batur, kilang bara manggi senang. Sakurang-kurangna ulah sangsara teuing. Kawas ayeuna we atuh usaha sasatna mah asahina. Sare di kolong sasak, image alus keneh karang japati. Kieu eta teh mang kuring sabatur-batur. Nyeta geus tahun-tahun hirup jadi tukang mulungan runtah teh. Ngapoe kurah-koreh di jarian. Aduh milik sugan aya barang-barang nu bisa keneh dimangpaatkeun. Barakah bisa hirup manghidahar ngapoe. Tapi bisa lila ngajalankeun usaha kieu teh. Lain betah, lain resep tapi bakatku eueuh deui we anu sejen. Jadi ieu mah usaha bakat. Bakat nanti bakatku butuh. Kardi. Terus kumaha? Sanyana geus kapikir ku kuring oge.
balad kuring anu sakilobana teh nguntungkeun batur we wungkul ngabeungharkeun batur bandar nu senang nama unggal poe ukur biuk dina kursi barang datang sorangan waktu ngajual datang truk ukur naikeun narima duit beres we kitu jeung kitu unggal poe pantes matak beunghar oge ari kuring jeung mabaturan kumaha nya kieu teh wae unggal poe asuruk-asurukan bari korban perasaan malah sakapeung mah jadi panudingan mun aya nu leungiteun magarkeun teh ku bangsa kuring anu sok lahaloho kajarian ka pipir imah kasolokan jeung ka tempat-tempat pamiceran runta memang bisa wae aya tukang mulung anu cilimit panjang leungeunna tapi da teu kabeh jeung lain pagawean eta mah kagoda wungkul jigana teh tak kulantaran kitu mun bisa mah hayang ganti pacabakan lah hayang manggiheun nu leuwih halus supaya bisa ningkatkeun kahirupan bisa ngarobah nasib sarta ajen diri rada ningkat hayang meunang pangakuan ti masyarakat yen kuring teh boga hak boga ajen diri boga cita-cita jeung tujuan cek Mang Ujer bari papeta babaturanna ungut-ungutannya tujuan sajongjongan Mamang Dasma teu ngomong tapi ari hatena mah ngahlas da memang karasa ku manehna pohara sedihna nandangan hirup anu model kitu kacida hayangna meunang pagawean anu leuwih halus kumari kitu Mang cek si Bujil nya kudu mikir teh Jil tapi kelanan kumahanya sanggan urang bisa mandiri da nya lamun kitu terus-terusan mah sarua we jeung dijieun modal ku batur pek we nu capena urang nu senangna batur ciksa nu boga pokal kumaha pikeun ngungkulanana cek Mang Dasma nyoba-nyoba mancing pamikiran baturna ngaharulang eueun nu bisa merebong bolongan punten lain ngahinakeun kabeh ge kawas anu cepet pikiran teu bari sahoja jigana ku kasusah teh dugi ka ngabekukeun kana uteuk ieu teh kieu atuh cikuring menta heula katerangan lamun hasil mulung urang dikumpulkeun tina sapoe meunang sakumaha jigana satengah truk mah meunang hebat atuh mun kitu mah 2 poe ge aya satreukeun tah ayeuna kumaha lamun urang diajar mandiri teh mandiri kumaha Mang Ujer kerung pikiran manehna tetapi pikeun udag pikiran Mang Dasma nu kungsi jadi ahli balantik barang menang mulungan urang ulah dijual ka bandar anu di luar perkumpulan kumaha mun urang gunukeun ku urang jual ku urang hasilna keur urang cik kumaha lamun kitu reang bari ceuring hak sararea teh jigana teh kabeh satuju jiga radakeun kana hate ieu tapi kumaha carana kudu boga tempat kudu boga timangan kudu nyaho tempat ngajualna aduh ngeureuy sarupa ulah hayang sekali jadi kumaha tuh carana Mang Ujer beuki panasaran ka Taji ku pamikiran Mang Dasma kieu carana deh ayeuna urang babarengan usaha kuring jeung si Bujil rek ngahiji jeung Mang Ujer
Tapi gitu ge mun Mang Ujer rek narima, kantanan we bakal ditarima, pasti ditarima. Temal Mang Ujer manigiak. Nu sejen ge teh asa-asa kabeh narima. Dah. Mun geus ngahiji, mun geus babarengan, urang gawe babarengan. Lengkah mungaran urang maluluh heula tempat panampungan barang anu pamungkas. Hartina kudu nyaho ka mana ngajualna eta barang supaya urang bisa ngajual langsung ka ditu. Carana dimanangke geus aya jalan, salah saurang di antara urang anu boga wawanen milu kana truk nu mawa eta barang. Api-apina mah mantuan naikeun we, mantuan nurunkeun. Tagis apal kana tempat jeung cara-carana, urang diajar macakal sorangan supaya bisa ngajual sorangan. Dah gitu ngeunaan timbangan eta mah bisa meuli patungan. Carana di ayeuna urang nyeng celengan, mun geus kumpul duitna urang beulikeun. Mang Ujer jeung kanca-kancana ungut-ungutan. Kahartieun ayeuna mah dadak sakala jalan pikiranana maruka jeung ujug-ujug satuju deui. Nah kitu Mang. Saanu teu satuju cing sok kacung. Da ieu mah karek usul. Rancana anu bakal dijalankeun ku urang. Ceuk si bujil ka sararea. Jawabna ragem saur manuk satuju cenah. Kuring ge satuju pisan eta teh. Ayolah urang keureuh ti ayeuna hade pisan eta rancana teh. Cek Mang Ujer bari marah mae. Nya ayu harinya mah satuju. Urang engkeut-engkeut ngarobah diri urang masing-masing. Ulah gumantung deing ka batur supaya bisa mandiri. Kumaha tempat di ditu lega atawa henteu? Henteu teu lega, tapi sakalian usaha leuletikan mah cukup da, tanah lowong. Tempat pamicinan runtah tadina ge ngan sanggeus dijicingan ku kuring sabatur-batur, jadi rada lega. Da sok dibeberes. Tah komo ari kitu mah. Ayeuna kieu kuring jeung si bujil rek ngahiji jeung Mang Ujer sabaraha ganca. Hayu urang babarengan sugan aya kamajuan. Mangga satuju pisan. Saha atuh anjeun teh? Asa can ngenalkeun ieu. Mang Ujer neuteup can nyaho kana ngaran Mang Dasma. Ngaran kuring mah Barna Dasma. Ieu anak kuring si bujil. Asal kuring duaan jauh di kampung. Ari aya di Bandung anyar kene. Sedengkeun ancrup kana pagawean kieu anyar kene. Kapaksa ku butuh. Sabab nasib kuring jeung si bujil deh asana mah beda jeung marane. Cek Mang Dasma bari pepeta. Kitu nya naon atuh ditepangkeun. Ayo urang babarengan malah mandar bisa ngarobah nasib jeung harkat darajat. Urang teh manusia anu boga akal jeung pikiran, kudu bisa ngamumule darajat anu dianugerahkeun ku pangeran ka urang. Dah bener, itu pisan. Ayo urang babarengan. Kitu akhir nama Mang Dasma jeung si bujil teh pada ngajenan, pada ngahormat. Mang Dasma jeung si bujil bungangang hatena lantaran asa loba baraya, loba dulur. Nu mata kreueus mah persatuan di antara tukang mulung teh kuat jeung aya rasa hormat kana jadi pamimpinna. Ieu teh penting pikeun ngahontal hiji tujuan. Ari kaayaan anu keur hujan ayeuna mimiti raat. Langit lenglang, brai-brai caang. Sabudeureun tempat ngiuhan cai rincang
ngecemle cikaracak merubut tina dang-daunan tukangen wawangunan ngagulidag Cilencang ngocor kalaneuh di jalan geus aya mobil anu ngaliwat anu lempang ting kiciprit atuh Mang Dasma jeung kanca-kancana bungahin tapi hanya akal poe eta mah moal bisa usaha kumaha ayeuna ieu hujan geus raat nah rek usaha atawa moal tuh langit lenglang hujan geus raat cek Mang Dasma bari neuteub ka Mang Ujer menangkep tuur bari melong kana Cilencang jigana kaya kieu mah mending pereh heula we lah kan bae teu usah sapoe mah da baroga keneh bakal mending urang balik we akang kudu pindah sekalian ngarah babarengan iya ayu satuju pisan hari kitu mah ayu atuh Mang Dasma satujueun si bujil kerung diukna can obah kumaha Mang dedengean terek pindah oh ngaraya batur bakumaha urang hiji we di ditu ayu bawaan barang maneh cek Mang Dasma kitu na teh bari ngumpulkeun barangna nya ayu atuh si bujil jeung Mang Dasma beberes sakur nu bisa dibawa mah dibawa kabeh ge dibarantuan ku anak buahna Mang Ujer sanggeus tarapti bral miang ngalit di jalan gede eueuh kasieun eueuh kahariwang sabab loba balad di jalan galecok ngobrol sagala dicaritakeun malah aya anu ngomongkeun ka Sahmidi anu bodoh anu teu bisa milih pijalaneun hirup misah sorangan ngajauhan persatuan jalan anu disorang teu mulus kabeh teu kurang-kurang aspalna anu geus logakan malah aya anu ngalomang jero nguyumang ku Cilencang pungkal pengkol sabaraha kali bari teu lat ngobrol sagala dicaritakeun najan karek wawuh poe eta bari jeung dimimitian ku patelak akhirna mah jadi nyobat naker teu jiga-jiga anyar pinanggih nya akhirna jog-anjog kanu dijugjug Mang Dasma olohok nenyo imah-imah anu kaayaanana pikasedihieun bili kardus hateup rupa-rupa aya anu kuseng butut aya nu plastik jeung naon bae anu sakira bisa ngahalangan panas jeung hujan ieu lemur teh euy nya da ieu lemur mah tuh banyak karang pamindangan teh nya di dieu sarakan urang ieu rek ngeunah rek henteu di dieu nya mah tuh nya syukur we ari geus baroga tempat mah asugan we ka hareup bisa dimekarkeun asana cukup tempat mah ieu sakieu ge lega ieu cek Mang Dasma bari rarat reret mitenan kaayaan di eta tempat anak buah Mang Dasma teu waranieun miheulaan narangtung we tukangeunana sedengkeun nu di imah ting torojol barijil mimitina mah ukur saurang lila-lila silih bejaan awewe barudak ting torojol di imah narangtung hareupeun lawang marolohok ke semu heran ya geuning loba barudak aya nu sakola warga di dieu teh puguh oge malah aya anu lahir di dieu Kang lamun akang percaya kuring geus 3 kali ngawinkeun warga di dieu tapi sing percaya kawinna mah sah da lapor ka RT cek Mang Ujer dari anaker kumaha atuh urusan sejeuna kungsi aya patugas sensus ieu kabeh ka sensus Kang kungsi aya patugas di RW mariksa ka dieu kuring geus bunga sugan trek aya bantuan pikeun nempatkeun kuring di tempat anu leuwih merenah tapi tepi kadenget ieu can aya itu ieu ngan barakah mun aya naon-naon mah sok kacepretan sok aya bantuanana cek Mang Ujer deui bae nyaritakeun nasib maranehna anu geus taun-taun cicing di dinya ulah loba teuing gumantung ka batur ari urang geus boga kayakinan mah urang usaha sorangan we pikeun ngarobah nasib teh nah ayeuna kuring di mana cicing da can boga imah atuh
cek Mang Dasma terang-terangan. Kang, ulah hariwang Kang, sabab gil. Ieu imah teh loba Kang. Ngan aya anu khusus keur kulawarga, aya oge anu bisa dieusian ku saha bae. Tuh, nu hateupna di tumpangan papan eta mah gede. Sawara urang we eusina mah da nyieuna ge meunang gotong royong ya teh. Nya di dinya keur saheulanan mah tuh. Mang Ujer nunjuk ka hiji wawangunan nu aya di sisi tapi panggedena. Hebat. Jadi geus bener-bener aya persatuanana atunya. Berkah Kang. Najan beda asal oge di dieu mah jadi dulu repet ku hinis. Da aya nu ti Cirebon, aya anu ti Majalengka, aya anu ti Madura. Urang Garut ge aya Kang di dieu teh. Gitu. Oh, syukur. Da ayeuna kumpulkeun sakur nu aya di dieu. Agang hayang nenyo lobana. Oh, nyakeun urang kumpulkeun atuh. Mang Ujer ngadeuketan tihang listrik. Kop kana batu segede peureub, terang nakolan tihang listrik sababaraha kali. Burudul warga eta tempat daratang rob ngariung ka Mang Ujer. Tapi eueuh anu ngomong ngantina sorot panon, kabaca kabeh ge bangun anu heran. Nenyo dua jalma anyar. Kabeh ngariung narangtung. Mang Ujer maju salengkah. Pok ngamimitian nyarita. Hehehe, cager, pohara mitra, hanya kal kebujeng neng nom. Dugi kadi heula. Hapunten samulai kelepatan insyaallah enjing urang teraskeun. Hatur nuhun billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.